Aduh, ya sawah euy. Baringan aing aduh kumaha caranya yanana ya. Anak buah teu bisa ngadatangkeun cai. Cik aing mah teang pawang hujan. Tina hujan di dieu ya. Dibayar ku aing sabaraha juta ge asa ngahasilkeun mah. Tapi ka ditu sawah aing garing euy. Arek kumaha panenna urang atuh ieu. Sedangkeun pamajikan aing nambah 2, kumaha marabanana atuh ieu. Sawah gararing kieu. Dan setoraneun aing rugi mayar pajegna gungkul ge atuh. Ari si Kohid ka mana ieu teh? Aing mah hayang ngadu ya masalah sawah. Neangan solusi aing kudu kumaha ieu carana. Nyewa damkar atuh ka dieu sabaraha ge dibayar ku urang sok. Sabaraha sih? Paling kana 30 jutaan. Dibayar ku urang sok lah. Gampang. Si Kohid ka mana ieu teh aing aneh kita tadi di daguan. Nah, si Kohid mah aing apa? Si eta mah lamun kana duit rikat cing ku aing make telepati ya. Hit. Ya, duit hit ya. Hit. Ya, duit. Hit. Ya, duit ya. Naon juragan? Nya, teu kurang ge. Naon juragan murah reuwas abi. Mane mah di soal duit mah muncul sagede kurang ge. Atuh pi duiteun mah cair mah muncul juragan lah dasar matre si teh. Wajar juragan. Pang matrena anak buah urang. Nu sakitu lobana puna di dinya wungkur paling matre. Da urang mah butuh wae duit juragan atuh kumaha deui da. Ya urang keur mikirkeun sawah ye, kumaha carana ye? Hayang aya caian. Atasi solusina kudu kumaha? Geus we tuh nyewa damkar juragan sok sebrot. Urang mah teu urusan, aing mah bos. Di mana-mana ge nyahona aing beres. Nya kumaha atuh nya da. Sok ti kudu kumaha? Carana solusina. Ayeuna da pawang hujan dah hese juragan mahal pawang hujan mah make da damkar murah, damkar mah tinggal nyebrot, isuk garing, sakedeung. Euy sok ye nyaah soalna aing rugina ge gede aing ye. Triliunan aing ke gerak. Kalau sawan sakilo dana li garing kieu. Ayo rugi triliunan aing mayar ka urang 10.000. Ih, beda deui sia teh jeung maneh mah. Da sia mah gawena kitu waras ieu. Bejeuna ku aing bayar 10.000. Tuh sia teh. Hit. Sing urang ngilikan kabeh ditu euy. Mangga ieu juragan atuh. Ayo, mangga juragan. Mangga juragan ti payeun atuh juragan mah. Ti hareup juragan mah. Nya mangga tuh juragan sok ambek-ambekan wae. Tuh hit. Be ditu euy garing. Heeh nya mohon pun juragan. Nah, hit itu euy. Aya naon juragan? Juga aya pelangi euy. Tuh. Ih, ini juragan aya pelangi. Aya naonnya juragan aya pelangi teh? Biasanya sok aya putri mani tah euy kabeh dieu ye. Tuh, kabeh ditu. Kabeh ditu euy aya pelangi. Heuh. Tuh. Biasana sok aya putri mani. Lah cek saha juragan tahayul. Aing teh geus lila di Banten teh. Kunaon kitu juragan? Aing ka geus di Banten teh lila urang teh. Oh, ini juragan ada palampahan ge luas beda jeung urang. Urang mah bebas Aya putri mani atuh teang juragan. Heeh, urang tempoyung aja biasana sok aya putri mani. Sok berayu urang Amun alus kawin juragan mau jadi katilu. Wah, bener euy. Heuh, hayu. Di dinya hade. Jadi katilu lah siap. Kela pelangina kabeh mana euy? Tuh. Kabeh ditu hayu. Tah, hit euy. Tah, bener kabeh dinya hit. Tah, geus deukeut juragan. Heeh euy. Geus deukeut belah. Tah. Tuh nyahit dikurang ge. Mana juragan? Bener. Aya putri. Wah, Bermani tuh. Hari itu sih mantan tempo pisan anjing orang-orang. Tuh, anjir, oi. Urangan juragan atuh juragan geus kawin ih. Aing mah urangan ih. Icing, urang heula juragan. Ih, wah, eta juragan bikin ngacai kitu. Aing juragan ih. Bakatku alus euy. Ih, juragan ngajak ngowe. Ieu juragan, urang sia teh. Juragan mah geus 2 aing karaki hiji juragan ih. Calon teh calon yang urang teh. Mun buni kitu juragan mah. Tuh, urangan juragan. Wah, alus cicing ra kohit sia teh. Ganggu wae mah mah. Wah, itu urang ada deket anjing. Juragan.
Wah putri Nawangwulan juragan anu dina Jakarta Ruptean Lain ieu mah sia teh. Wih heulah. Di Cinggera ieu beda, geus ka ieu berdua sia teh. Ditempokeun ka dieu bisa ieu pamajikan aing tuh, tempokeun. Heeh siap juragan. Urang moal milu. Cicing heula sia mah cicing. Wah, woi mulus gitu euy. Putri, wah nyaan ieu mah. Bija ti ini hiang ieu mah euy, sigana mah. Woi, hade euy. Mantap coy. Kabeh dieu sia teh. Kapan urang keur ngintip bisa pamajikan Oh, juragan. nyahoan mah ieu euy. Hade euy putri euy. Oh, ieu euy. Bener euy. Hade ieu euy. Juragan ngacai deui juragan eta ih. Wah, aduh, kohin. Juragan itu kamu rahasia kunaon juragan? Salah ieu mah anjir. Mandi. Bakat guru wah. Aing euy. Lain putri eta mah kohin atuh sia teh salah. Putri naon? Teuing eta mah aing mah eta mah si saha eta mah euy. Kohin ieu mah lain putri Nawangwulan atuh sia mah ieu mah. Naon atuh juragan? Ieu mah putri Balong ieu mah nu kieu mah sia teh. Aing mah Barong, sae nu kieu mah. Nya kitu juragan. Oh. Aduh, geningan juragan. Saha eta nu pasti. Gede dia turun nak. Salah landing. Yuk maju lu batu. Oh. Bapak ada yang tujuh bar. Kumaha boga budak teh teh. Ayo di mah. Posisina lain di darat ieu mah na batu da cai deui. Ieu kumaha ieu mos geus kieu ya. Ka bapak ngagawean kieu. Darurat pakaian apa abeng itu beli ditu laki duaan Mana udah kurang ulah lompat ka ditu patu kemana ditu patu kurang ajar abi tos karena udah apa yo oh tinggal kulit mana anu baju hidung udah serangan itu deui awas diborok kurang anu baju hidung apa ngomong Pak ah Lain aya bapana eta mah. Ayo Lain Nawangwulan eta mah. naon atuh juragan? Balong, hayu lupa ayo. Ayo gua juragan gua juragan. Ayo aduh. Ayo hit buru. Ayo bapana euy. Ayo juragan, ayo gua. Aduh, ayo ke mana lompat deui juragan ieu? Ka dieu aja. Ayo hit aja hit. Bisa hit. Juragan, tangan lagi belat ditu Ka dieu. juragan. Cat ya hayu hit. Juragan, kurang enggak juragan. Aduh, ayo di juragan. Ayo hit. Ayo juragan. Ayo. Ayo lah ditakolan yo, bapana euy. Gila hese. Hit. Aduh. Ayo malah salah jalan hit. Aduh. Euy. ya dua nana benang ya mau balong ya Aduh, euy. Ampun euy. Ampun. Juragan, eta beut bareureum kunaon? Mana? Itu Apa di Cupangan tadi kubudak itu ya? urang mantenya juragan. Sarua mana ka cuberem. Astagfirullah. Aduh bener aing dicupang ku Nawangwulan juragan. Oh, aing tadi perkosa Aing sarua juragan mah putri-putri teh Aduh, aing bubuh salah pengalaman teh. Geus teh parah juragan. Terus balik.